warahmatullahi wabarakatuh. Maratan ukhra, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khairu khalqihi wal tuqa. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji serangan syukur ke Allah Subhanahu wa taala anu mana kudrat irodat Allah urang sadayana tiasa kempal ngiung pungkulung bongkok ngaronyok bongkok ngaronyok dinararagi tolabul ilmi begitu hilap sholawat wa salam urang curahkeun bae ka panutan urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Ibu, dawuhan Allah Subhanahu wa taala anu tadi dibacakeun pribados surat Al-Mujadalah anu kieu hartosna yarfa'i maka ngaluhurkeun fi'il mudhari maka bakal ngaluhurkeun saha Allah Gusti Allah alladzina kajalma-jalma amanu anu ariman iladina atawa anu iman ieu jalma-jalma minkum di sawarena ranjeun kabeh jeung bakal ngangkat Gusti Allah ka jalma-jalma anu dibabarina ieu jalma-jalma al-ilma kana ilmu darojatin kana mampirang-pirang darajat. Jadi ibu sadayana Gusti Allah cenah bakal ngangkat ka jalma-jalma an ariman jeung ka jalma-jalma anu berilmu kana mampirang-pirang darajat. Ieu dari mana cenah darajat ieu teh nyaeta fil jannati engke di sawarga. Nah sababna Allah bakal ngangkat derajat jalma iman jeung jalma-jalma anu berilmu. Naon sababna urang perlu tahu. Karena lamun jelema teu yakin ka Gusti Allah, teu yakin kana ilmu, maka eta jalma bakal itu
moal apalna bakal geuning jelema eta. Nah ieu teh bener, nah ieu teh salah. Nyahona bener teh kunaon Bu? Tak lamun jelema ibadah tanpa ilmu ditolak derita. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amalu mardudatun la tuqbalu sahajalma ibadah teu jeung elmuna maka ditolak ibadahna teu ditarima. Apa Bu? Apa? Jadi saha-saha anu ibadah anu migawe perkara teu jeung elmuna ditolak ku Gusti. Atuh penting pisan ku ilmu teh nya perlu pisan. Karena lamun jelema henteu dipasihan ilmu eta jelema bakal pangalaman. Bukan ngalaman. Nah ieu teh pagawean urang teh bener. Nah ieu teh salah. Ku sabab teu nya ari ilmu teh kanya. Nah, buaya dari umat ieu urang bisa naon? Mencari ilmu kabarna tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimin. Alhamdulillah. Bah insyaallah lamun urang tiap hari atau tiap ayeuna sasasi sakali mencari ilmu, insyaallah urang bakal puat hati. Ya benar yakin. Nah, sabab urang buka kanya. Maka tidak keterangan wada'ul qalbi al-ilmu wal hikmatu. Ari sumber kekayaan hati eta al-ilmu wal hikmatu jeung hikmah. Pabihima maka eta tetep ilmu jeung hikmah hayatuhu ari hirupna hati. Lamun jelema boga ilmu pasti jelema hirup hati. Nyaho bener, nyaho alas. Lamun jelema boga ilmu pasti hirup hati. Bisa nganyahokeun bener jeung salah. Nah ieu bagawe teh bener. Nah ieu teh salah. Kusabab urang nyaho ieu teh bener dilaksanakeun. Sabab nyaho ieu teh salah urang tinggal ngerti. Tah ieu ilmu teh ku ilmu jeung hikmah teh hirup teh. Wa man faqidal ilma wa man jeung saha jalma faqida anu subuh ieu si jalma al ilma kana ilmu fakul buhu maka ari hadena eta si jalma mari juga geuning. Tapi sabalikna lamun jelema anu teu boga ilmu eta jelema teh hatena teh geuning. Aslina lamun urang teu boga ilmu pasti geuning hate dan teu nyaho aya teu boga ilmu. Nah urang teh bener ieu salat teh. Jadi keyakinan keimanan teh urang pasti ngurangan ku sabab teu nyaho teh. Nah ieu teh salat teh bener. Nah lamun urang ayeuna gagarau leuwih hidi ieu teh bener atawa salah bakal naon bakal jadi sah salat. Nah gitu punya. Jadi dalam sumber kekayaan hati teh ilmu jeung hikmah. Lamun jelema teu boga ilmu cek tadi teh eta teh jelema geuring hate. Sabab teh nyaho salah jeung bener. Terus deui sedih. Wa ma'tuhu jeung ari maotna eta
si jalma anu teu boga ilmu teh eta lajimun pasti yakin bae hate. Bae hate yakin jelema anu teu boga ilmu mah bae hate. Walakinau jeung ari tatapina eta si jelema anu teu boga ilmu teh layas puru teu nyaho eta si jalma anu teu boga ilmu teh bihi kana maot hajat. Jadi jelema anu teu boga ilmu mah pasti teu nyahoan kana maot hate. Kusabab teu boga ilmu sagala anu salah dilaksanakeun. Apa we hate? Tapi sabab teu nyaho bener jeung salah. Tapi sabari kalau jelema anu nyaho bener jeung salah, pasti eta jelema bakal selamat di dunia, selamat di akhirat salah. Tapi sabari kalau jelema teh nyaho teu boga ilmu di dunia cilaka, di akhirat pasti cilaka. Naon sababna? Adunya mir'atul akhirat. Ari dunya mah teung-teungna pikeun ka akhirat. Atawa adunya ngijroatul akhirat. Ari dunya mah pepelakanna akhirat. Nah, yeuna urang moal cabe moal jadi buang wae niku bener. Anggar mah jadi cabe. Kita ngerti bu. Kalau itu ayat Quran tapi ayat tulisanana. Wallahu jeung ari Gusti Allah bima kana perkara tak maluna anu migawe aranjeun kabeh eta khabirun anu maha waspada. Jadi Gusti Allah mah lamun urang ngerjakeun kana perkara naon-naon Gusti Allah mah terang. Dan nyumput ada bernyam ya Allah mah uni ya tengah wassalam.